Sun baraya Kang Haji channel. Aduh, alhamdulillah ya barayanya. Udah nget sore ayeuna ye Kang Haji emang nuju ngontrol. Baraya ye. Ini ka mana heula Haji Eman? Di mana Haji Eman teh? Ayang modal. Oh, balik baraya mal balik. Ayang modal cenah baraya. Modalna tong diganggu-ganggu bau. Ayo Haji Eman nya. Bau, modal mah tong diganggu-ganggu. Nah, baraya ayeuna mah urang langsung gaskeun ka sauna Kang Haji channel. Sauna teh nuju ngarebus jagong baraya. Ayo ah. Enak ya abi enak tos sareng Kang Haji channel lah baraya aduh tos saminggon mun teu penak jeung Kang Haji channel kumargi abi teh dinas keluar kota ya. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Di Mamayu ya. Di Mamayu tah baraya tuh tinggal masyaallah nya tah urang teh ku sering-sering bersyukur baraya Kang Haji channel ge nuju Mamayu ya. Tuh Kak siapa tuh? Ya Kang Haji. Alhamdulillah. Aduh tuh ya Kang Haji channel ya. Kang Haji abi bari naos ya. Intina Kang Haji tiasa sehat ya teh naon ya ilmuna Kang Haji ya Kedah seueur nuang jajab tuh soal jajawali kaleng papait nya pait janten intina mah sareng ku bersyukurnya eta ku bersyukur Allah teh di pasien pepeli nya anjeun amun hoyong sehat kedah nuang anu matak janten lano nya tapi anjeun barang tuang tapi awak teh dijagi nya jantan panyawat kedah ka rumah sakit ari si Maldi mah ka rumah sakit mah kan teu seueur atos ya jadi kula nong sim abdi we jadi secara alami gitu Kang Haji nya alhamdulillah tapi terus ngenyok Kang Haji atos nu penting mah tong hilap ngenyok Kang Haji nya tuh insyaallah nya berkah ka ayeuna ya Kang Haji ye abi ye nya saminggon ye teka dieu ye nya yo kebon kampung alhamdulillah geuning Haji. Biasa dari aku seueur bersyukur rangkanya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tuh barayanya ku urang ku sering-sering bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mah awaknya jantan sehat kitunya awak jasmani rohani ge nya Kang Haji nya tuh masyaallah tuh baraya ayeuna ya kebon kangkung lagi saminggon deui nya. Ini di arit ya mata kieu. Itu baraya tak ayeuna mah urang menuju ka sauna. Sauna teh nuju ngarebut jagong baraya. Ayeuna mah urang gaskeun we nya. Abi tos kangen ya ka dapur umumna Kang Haji ya nya. Mata pangarsa di pupujukeun ku gunungan abdi. Oh nya. Pada sarawat kana sarira. Aduh. Abi saminggon kieu tuh. Abi teh dinas keluar kota Kang Haji. Wah, masya Allah ya. Waduh, aya jagong, aya donat, masya Allah wa tabaraka wa ta'ala nya. Segala aya baraya, masya Allah tuh. Ingat. Baraya rek kumaha teh ieu di channelnya ngenyo baraya ngenyo. Tuh, aduh. Tuh baraya ku donat ku Masya Allah Kang Haji benernya ulang teh kudu loba bersyukur teh Kang Haji nya. Kita aya kiriman benernya ti dunungan Kang Haji mah pasti emot wae. Masya Allah. Bukan tuangan abdi ge alhamdulillah tuh ayam masihan jago. Masya Allah, Masya Allah. Tuh Ber ayam mah teu kapalang tuangan oge pangarsa. Jadi kararesan dirinya aya jadi asa aya nu ngarawu we tuangan teh. Jadi urang teh intina kudu sering-sering bersyukur. Nah eta kudu sering-sering bersyukur mah rezeki sakadi kumaha oge Kang Haji ieu nya. Pasti ku Gusti Allah ge dieukeun, dimudahkeun nu penting mah Kang Haji ieu nya. Kang Hajina kudu selalu berbuat baik. Iya. Nya ena jalmi bade kitu kieu ka urang mah ulah sarua. Urang kudu berbuat baik, terus berbuat baik. Pastabaqul khair, kita berbuat dalam kebaikan. Jadi
urang teh berlomba-lomba dalam kebaikan Kang Haji. Tong berlomba-lomba dalam kagorengan Kang Nah, Haji. sama awon enggak kan. Awon tuh. Kadamuna. Masya Allahnya. Jadi amun kitu mah ayeuna teh teu emutan teh teu tereres lah. Jadi kabala-kabale. Jadi musibah we anu lalakon urang anu di urang dilaksanakeun teh mubah gitu. Nah. Amun paremas jadi hapa. Oh, hapa nya. Jadi urang teh kudu bisa kabulu kabale teh Nah, nya. eta Lamun urang enak teh bisa kabulu kabale mah waduh. Wah. Ripuh Kang Haji nya. nya repot. Aduh, Masya Allah tuh barayanya ya. Ya abi saminggon ya dinas keluar kota namanya enak ka kebon pakuan deui. Masya Allah ya tinggal ya. Patuangana baraya. Masya Allah. Dua kumaha eta jeung cirining Kang Haji teh seueur-seueur ku bersyukur. Alhamdulillah. Pomo dibarengan ku sholawat barayanya. Ku sholawat, perbaiki salatna insyaallah baraya. Lamun urang hoyong dimudahkeun dilancarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuncina mah baraya ku sering-sering sholawat, perbaiki ibadahna insyaallah. Nah eta Karaos buat karaos barayanya masyaallah pokona. Nah, panginten sakitunya baraya aduh alhamdulillah ya pribados. Tos sumpingan deui tos sumping ka kebon pakuan deui aduh masih kene asli baraya mataku kituna tah urang teh kudu tiasa ngajaga alam insyaallah Kang Haji pamit urang tiasa ngajaga alam ge pasti masihan ka urang manfaatna Kang Haji. Amin. Tapi lamun urang ngarusak alam wah Urang ya awak teh jadi rusak. Eta Idaku sarakah teh ya. Jadi sagala digalacak mah anger banyak kekurangan. Eta intina bade sakedik bade ageng ge urang mah kedah-kedah bersyukur baraya tah kitunya tah panginten sakitulah baraya kin kelah ku pribados dilanjuti kangge salanjutna tah ayeuna mah Kang Haji Channel cenah bade ngenyo heula baraya pokona mah ka baraya Kang Haji Channel tong hilap seueurkeun rasa syukur perbaiki salatna perbanyak sholawatna insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, betul.